أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة حبيبنا شفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأزواجه ذرياته وأولاده والصحابة أجمعين خصوصا مولانا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مولانا حجة الإسلام بركة لنا ما بحامد محمد بن محمد الغزالي مولانا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقي الإمام الكتب الحبيب القادر بن أحمد بالفقي شيخنا ومرشدنا جاجي محمد يحيى جاجي أحمد طه وخصوصا لحظة yang sawali Janidin al-Hadrati Ahmad Jimini Zain al-Hasan صلهم فريهم أهل بيتهم أهل سلسلتهم أهل مقبرتهم ومحبيهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا لحضرته حسب الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه اللهم فصل وسلم وبارك وشرف ومجد وعظم على حبيبك سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها العصب وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Sadarik-sadarik sadayana nu kalintang dipihormat wabil khusus sepuh-sepuh sadayana para ajengan, para kiai oge sahibul hajah sakula wargi urang sadayana teu riren-rirennya unggal dinten unggal waktos setiap acara pangaosan setiap acara kumpulan ngadua ka Allah Ta'ala nyuhunkeun ka Allah Ta'ala kasalamatan kabagjaan dunia sinareng akhirat. Mudah-mudahan orang sadayana khususna nu kempel di dieu oge tatangga urang dulur-dulur urang kitu sadayana muslimin wal muslimat sing aya dina kabahagiaan bahagia dunia bahagia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur-dulur sadayana abdi sok lalajo TV abdi sok lalajo TV dina TV teh aya kuis ngaran kuisna teh pamili 100 hafal apa kalem ngajina tong tegang teh nya ya kudu ngarti ngaji mah jadi urang mah emang ngaji di mana teh kumaha carana supaya jelema teh ngarti abdi boga santri kang getol ngajina teh getol teh tapi pika sebeleun nggak setong diceritakan pika sebeleun jurumiah si eta mah katalar kailani santri maca Quran pinter ngan pika sebeleun gitu dipikir ke urang meureun teu ngartieun yen kalakuan kitu teh pika sebeleun nya leres teh. Jadi loba jelema pinter tapi teu ngarti. Aya nu bodoh mah tong dicaritakeun da sidik bodoh atuh. Nu bodoh mah pasti moal ngarti. Jadi pinter teh teu ngajamin bener. Teu pinter teh teu ngajamin bener sararea. Mata kudu ngarti ngarah bener. Balik deui kana judul. Lalajo kuis pamili 100. Non nyamung heukeuh aing peunik ngadongeng. Dionang urang teh bieu teh ka kebon kopi, ditanya ku urang nu boga acara. Mang jeung urang mas tujuan hirup naon?
Ahulang teu bisa ngajawab. Hayang beunghar cenah Pak Ustad. Kan bae. Ngeus beungharna encan. Nah atuh bet anger dijieun tujuan. Aki-aki ngeus umur sabaraha nenek? 60. Geus aki-aki. Mun 65 modar kumaha? Beunghar encan. Pan rugi ya? Beunghar encan. Ganti tujuan Mas cek urang. Hayang naon cing hirup? Hulang deui. Hayang salamet pan eukeur. Salamet teh eukeur ayeuna teh. Urang teh teu eukeur salamet ceuk. Eueuh bom. Bener? Eueuh nu ngancam maehan, bener? Henteu gempa, bener? Eukeur salamet kitu. Mana belegung-belegung teh hayang salamet pan eukeur. Hiji, dua tah. Dia bisa ngajawab teh si Mas. Nah heula. Cek orang PR. Heh. Memehna orang konsensus jelema kabeh eueun bisa ngajawab. Demi Allah bieu tah dihareup nongkrong jeung Haji Dedi, Haji Jali, balung harungkul Haji sada teh. Haji Bebet ditanya ke orang tujuan hirup naon. Hayang beunghar, ngeus di dinya mah beungharna. Di dinya mah beungharna. Ngeus hayang naon? Tengah jawab, hayang salamet pan eukeur. Jawaban urang, hayang naon? Teu bisa ngajawab kabeh lieur. Kagok orang nanya hiji-hiji mah lieur, aing rek nanya kabeh di dia. Lebih di 100 orang. Cing orang nanya, sararea ya tujuan hirup hayang naon? Sok tong ngomong akhirat, entong akhirat mah orang lebih ngarti. Aing nanya, ok si hayang naon hirup teh? Hah? Sok bebas. Mana dia jawab naon bebas? Ya, nggak cicing. Dah pergi semua balik, mal jawabannya ge mal. Jawabannya ge mal balik. Iya hasil ngobrol hasil ngobrol. Ngan moal dibejakeun ku urang jelemana. Urang ya, mang urang baheula. Usaha ya. Buat usaha dagang hayang payu. Mikir dagang hayang payu. Ya kumaha marketna, ka mana pasarna. Oh. Caritana payu we dagang teh. Geus payu kumaha? Ngeus payu mah nya ngeus we. Nya geus payu mah ngeus pan tujuanana hayang payu beres. Ieu ngomongkeun dagang ya. Kadua ngomongkeun mobil. Urang pernah baheula boga cita-cita yang boga mobil. Nempoan YouTube, nempoan marketplace, OLX, nanyakeun ka tukang mobil. Nabung aing hayang mobil. Caritana kabeuli mobil. Geus kabeuli kumaha? Heungeus. Geus kabeuli mah da geus beres. Urang ngobrol, urang mah teu ngalaman tapi maneh tong emosi awewe, cicing tong emosi. Ngobrol jeung lalaki anu hayang nyanung. Cicing maneh tong emosi. Cicing tong emosi. Urang mah henteu urang. Ieu mah ngobrol. Jadi ceuk hiji lalaki baheula cenah urang mang hayang nyanung. Edan eta hayang nyanung, neangan awewe dan sebagainya. Terus weh nyanung. Geus nyanung ditanya ke urang, geus nyanung kumaha haji? Geus nyanung mah hayang ngeusan. Geus nyanung mah hayang kitu dunia teh. Cing sok mikir ya sararea. Yo pan sararea betah urang teh di alam dunia teh betah, tapi ka jelema sieun kolot neng. Sieun kolot tapi ka pedikur lari senam sieun. Padahal kolot teh pan jelema gelonya. Sok cai ieu mah make otak ngobrolna, tong make tuur. Jelema usaha satekah pola mung paeh. Kira-kira jelema cager, jelema gering. Jelema gering da paeh mah pasti. Di mung-mungnya pasti. Pan jelema teh kitu Kang, sibuk mung kolot. Mung kokoloteun pan apal kokoloteun kan? Iya gitu. Naon teh ngagayot dengan
terus gitu kok kolotnya teh iya hararideun ngan geus rada kolot mah riweuh teh tapi ka jelema eta mah jarawatan ge stres aya neng teh tapi ka mung keluar ti imah tapi ka ditutup pedah naon ai oh kurang nanya ieu teh urang teh dionang di Cigonewah teh Minang urang teh hayang di blok soang di Cigonewah dulur-dulur di dieu teh saroleh urang mah hayang eta hayang soleh di mana maraneh soleh berkah sababiah urang teh di akhirat bahagia lain gumede lain da urang teh wawuh jeung urang blok soang ya aing dahar ti baheula dahar aing teu eureun baheula dahar ayeuna geus wawuh dahar baheula can wawuh da urusan duit mah ceu eueuh nu mere mah hideung ngarti teu duit ya jelema urusan duit eueuh nu mere duit pasti hideung lieur neangan duit beda jeung ilmu mah dibere ge kabur jelema dibere ilmu mah kabur ini mung dibere mata ku urang diaut-aut di otakna ngarah cager diawut-awut heula da cara meresan mah kudu diawut-awut heula ece meresan kamar teu bisa ce diawut-awut kasur bukakeun heula ieu bukakeun heula geus beres kebutan poekeun pasangkeun deui gitu kan rapi matak jelema lamun otakna teu diawut-awut heula moal bener mata ku urang diawut-awut heula ieu sararea supaya bener jejeg huluna gitu Pak aing neangan naon coba hayang naon urang mau nanya nu kolot dan nu kolot mah kayak nungguan maut Pak nung hora ieu mah kan bae nu kolot mah lah gitu nu kolot mah keun weh da semua lila deui gitu Pak nung hora ieu iya nung hora rek naon hirup an kitu meureun nya arek di bejaan mah lieur nya lain cek urang cek nabi ya cek da urusan umroh jeung ka Mekah mah tadi ku ajengan geus dibahas urusan umroh mah urusan hirup we muludan teh ayeuna cek nabi khairun nas anfa'uhum linnas jadi tujuan hirup teh manfaat eta cek urang mun urang salah bejaan sabab urang can menang jawaban anus kaluar ti dinya ku urang di pikiran kabeh perkara teh dihargaan dimuliakeun teh di mana manfaat atawa fungsi contoh kieu gelas teh mahal alus gelas teh mahal umpamana 1 juta tapi song lamun diinum matak ruksak kana bewir dipake apa dibalangkeun 1 juta dibalangkeun kan sabab eueuh fungsi hartina teu manfaat kitu daek teu ieu urang dibere naon dibere baju butut tong loba teuing 2 truk baju butut dijual teu payu dipake teu bisa kira-kira daek teu daek naon sabab teu manfaat ngarti teu urang Cigonewah lolobana yo di imahna teh bru plastik bru karung bau baik itu masalah manfaat plastik teh jadi duit karung teh jadi baik rada bau oke nu penting jadi hartina manfaat daruntah mah nu ngampihan kan sugan ceuk nu beunghar teh wios bumi abdi jantankeun pamicenan runtah Aisyah daruntah mah teu payu dijual teu payu disimpan di imah bau matak nu boga runtah mah buru-buru dipi sabab naon teu manfaat aing mah lain bau teu jadi hirup teh manfaat yeuh hirup teh manfaat sakitu ku urang dibere contoh ieu awewe ieu ceuk daek teu boga salaki kasep ceuk ganteng kan beunghar ce beunghar hampura ieu tapi teu manfaat
teu manfaat ce teu bisaeun mun diajak sare teh mere duit mah gede ngan teu bisaeun diajak nanya jujur daek teh karena on ganteng ai maneh ari teman nya bener teh kitu hirup jadi nu mahal teh manfaat matak santri nu sakola sanajan S3 turun ke masyarakat teu manfaat ilmuna sia moal dihargaan sanajan sakolana S sanajan dokter santri yeuh masantrena 20 tahun datang ke masyarakat teu manfaat sia moal dimuliakeun da teu manfaat atuh kenaon masantren 20 tahun ari teu manfaat gitu kan pikiranana tah hirup urang teh kumaha manfaat tong urang ngomongkeun akhirat jauh teuing akhirat mah jauh teuing pan paehna ge encan li gitu dunia we heula dunia heula ieu hirup urang teh manfaat teu eta teh kudu dipikiran hirup da urang lieur mang mikiran hirup aslina lieur ku urang sok dipikiran urang mengenting maneh gitu aing teh teu naon hirup dahar deui heuh geus dahar sare deui geus sare udud deui geus udud ngopi pan kitu hirup nya dahar hees hudang dahar hees deui da meusing boga nu geulis ge da moal sapoe 3 kali moal lain mana alhamdulillah Pak Ustad bojo abdi mah geulis heuh geulis nyaho ngan anger moal sapoe 3 kali nya kok mau geus aki-aki ge hah naon coba da lieur atuh ai maneh neangan naon hirup ieu mah ngomongkeun hirup matak geus di mana hirup jelema di alam dunia na manfaat pasti di akhiratna bahagia dan nu bahagia di akhirat teh anu di alam duniana manfaat orang buka supaya ngerti ya urang boga anak ya mak kolot ya budak ngora cicing tong ngajawab urang boga anak ya nu boga anak urang teh manfaat ya mantuan ngumah wadah mantuan ngepel mantuan nyeseuhan mantuan ngawarung kadang-kadang mang mencetankeun geus gede mang usahakeun boga duit ngirim hate genah boga anak teh nyaah ka emak nyaah ka ba manfaat bahagia inung bapakna teh kira-kira lamun anak soleh dipikanya aku inung bapana ka surga moal kira-kira bahagia di akhiratna moal bahagia geus tong nyaritakeun salat da urang mah urang Islam kabeh keur ku teu salat gitu Pak pasti make salat ieu mah pasti make salat tuluy bakti ka inung hartina boga anak teh man balikeun anak teh mantuan ngepel tara ngumah wadah tara gitu kan sasapu gadag minta duit ngalilieur kolot gering bujeng mencetan kalakah leungit kira-kira eta inung bapana atoh boga anak kitu teu gitu Pak malah muncik nafsu masing modal gitu aing geus lieur ku sia teh kan gitu kan loba kolot anu kitu teu di aku anak sia ku aing geus ini siapa loba anu kitu naon tah teman gitu jadi manfaatnya nyambung jeung akhirat manfaatnya nyambung jeung budak anu soleh nu tadi orang balikan nih boga pamajikan urang mang pamajikan teh mang masakeun gitu Pak mang reuneuh pamajikan teh bener mang nyieunkeun kopi gitu minangkan mang isrika hate teh ngeunah boga pamajikan model gitu manfaat jelema nu kitu teh pamajikan nu manfaat ka salakina teh hatina nu khidmah ka salakina cek Nabi ayyuma mamra'atin matat wa jawzuha an haradin dakhalatil jannah idza addat fardhaha kan di mana awewe maut salakina ridho awewe eta dijamin asup surga bahkan min ayyi abwabin syi'ti gitu cipantong mana wae nu awewe eta hayangeun asal salakina kira-kira lamun awewe na pika sabeleun di alam dunia na lalakina ridho moal iman mang masakeun tara ngomah wadah tara gadag ulin gitu minta duit ka salaki ditah reuneuh embung coba
ku salakina dipikari lomah. Wah, diusir sih teh. Dipegatkeun. Nya manfaatnya nyambung jeung akhe. Datang ayeuna mah santri 20 tahun. Turun ke masyarakat, ngaji, ngawurukan alif-alifan, ngajarkeun salat, ngajarkeun susuci, sabar. Tah manfaat ilmu. Dihargaan ku masyarakat. Santri ya 20 tahun masantren, sub ke masyarakat. Main catur, nguseup, main kartu, molor, dihargaan mah. Moal sia. Moal. Sabab ilmuna teman. Ngerti teu? Kitu tah kumaha sing tah aji weh ajengan-ajengan baca kitab kumaha manfaat teh. Di mana jelema hirup di alam dunia na manfaat, jadina akhirat. Madege jelema beunghar. Nah, blok sawang loba kan jelema beunghar? Coba jelema beunghar, nu kumaha nu beunghar nu manfaat, nu barahan belegu. Aisyah, keur naon beunghar kopet? Bener teh? Nu beunghar anu mulia, nu beunghar nu agung teh nu beunghar anu baraha. Ningali masjid dengdek omeke. Keun bae dan kudu sabulan angeus. Sugan 10 tahun angeus. Pan bisaeun meureun nyicil pajero 5 tahun. 10 juta sabulan pil ku cebecus ngiridit masjid. Janelana heula atuh. Tong warang ngecor ai maneh gagah teh. Janelana we heula omeke. Pantona heula atuh omeke. Panto WC heula omeke. Nyieun heula cai. Ngiridit we. Da urang ge ngabangun pasantren di Cibogo ngiridit mang teu saminggu angeus henteu. Tihang heula, cakar ayam. Terus gitu. Di 2017 tanjeun masjid. Ayeuna 2024 can angeus keun bae. Da aing mah ngiridit. Gitu. Jadi semangat karena hati teh pira ku batur bisa ngiridit imah jeung ngiridit mobil. Aing ngiridit masjid teh becus biar aku. Kiridit we saeutik sae. Kan kitu beunghar teh. Ngaranna hartana manfaat. Di mana nu beunghar manfaat hartana? Ngurus bangunan-bangunan agama, ngurus yatim. Gitu pan cuk Nabi ka'ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Kami jeung jelema nu nanggung budak yatim teh seperti kieu di surga nanti gitu pan. Naon deui ngurus jelema miskin, naon deui. Ieu mah ngomongkeun nu beunghar lain nu kokoro kan. Manfaat ieu hartana teh wah luar biasa. Dijamin jelema nu barahan, dijamin asup surga. Gitu karena nu beunghar kopek ngaranna teman Pak. Siga tadi teh geulis tapi teu payu coba. Kasep tapi ku urang diberes supaya bisa mikir. Cek aya lalaki geulis teh aya lalaki kasep teh cek salah ngomong. Ya dalam pohon awewe kasep lalaki wah guanteng. Guanteng. Gus kasep teh beunghar. Gus beunghar teh pinter. Hiji tah. Nu hiji deui teu pati kasep lalaki teh. Mang biasa we. Teu pati beunghar, teu pati pinter. Tapi nu kasep mah teu payu. Ngalamar ka dieu teu payu. Ngalamar ka dieu teu payu. Nu teu pati kasep mah payu. Nu ieu hayang dikawin, nu ieu hayang dikawin, nu ieu hayang dikawin. Kira-kira mun urang meunang milih nu mana? Milih nu teu pati kasep tapi payu, milih nu kasep tapi teu payu. Jawab lalaki. Ceunya mending teu kasep tapi payu. Da pentingna kasep teh supaya payu. Ai kasep teu payuna naonna? Teu guna kan? Lamun kasep teu payu. Teu guna ieu kasep teh supaya payu. Gitu maksudna mah payu kasa, payu ka awewe. Geulis teh supaya payu kasa, payu ka lalaki. Lamun geulis teu payu keur naon? Wah cenah mang piraku aya nu geulis teu payu aya sia loba. Sia teu percaya we. Nu geulis naon? Nu geulis anu cunihin. Nu geulis anu cedihan. Gitu kan? Nu geulis anu kumaha? Nu geulis anu mineng nganyarikeun batur. Nu geulis nu kumaha? Nu geulis nu gumelis nu kitu moal payu.
Mal aya nu resepeun kitu tah hirup teh make otak hirup oh kieu keun teu kira-kira tong wara akhirat tong wara ngomongkeun akhirat heulanan supaya urang ngarti heula hirup matak nabi teh di antara kaistimewaan Kangjeng Nabi teh mukjizatna teh jawamiul kalim teh saeutik ngomongna tapi jero maknana saeutik ieu Nabi khairun nas anfa'uhum sakitu tapi lamun dijabarkeun luar biasa jadi jelema nu pang-alus-alus jelema anu di mana manfaat keur hirupna pasti surga balasanna bahagia we tah hirupna teh karena naon karena hirupna manfaat ngeunah we hirupna karena manfaat da ngeunah atuh kursi teh lamun manfaat mah tengah harina ngeunah gelas teh lamun manfaat ngeunah katel teh lamun manfaat ngeunah lampu teh lamun manfaat nah kumaha lampu manfaat hurung da lampu teu hurung mah teu manfaat balangkeun ku sia teu hurung kitu bat kenal ngampihan lampu pae pan kitu meureun da eueuh jelema nu meuli lampu modar meuli teh lampu kan kitu meureun kan nu dihargaan nu dibayar teh anu kitu matak di mana jadi jelema sing manfaat kitu ulah jadi runtah kula warga ulah jadi runtah masyarakat komo ulah jadi runtah hamba-hamba Allah nu kitu teh teu manfaat hirupna naudzubillah di mana teu manfaat hirupna mahal bahagia di akhirat bahkan diterangkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya keterangan hadis innallaha la yuslihu bisalahi abawaihi gitu sanyanyana Allah bakal ngabereskeun bakal nyolehkeun ku kasolehan inung bapana sabaraha jelema ya anak-anakna oge tatangana gitu aya hadis model gitu Nabi ngadawukeun aya hadis cek Nabi maknana ieu mah nya lafaz orang poho deui sanyanyana Allah bakal ngabereskeun ku kasolehan hiji hamba tatangana dulur-dulurna jadi ku sabab solehna jelema teh tatangga urang teh jadi soleh ku sabab solehna urang teh bageurna urang teh tatangga urang teh kacepretan ku barokah jadi bageur kitu eta teh ngaranna teh manfaatkeun dengan urang eta mah teu kading eta mah teu katempo manfaat eta mah teu katingali gitu cek Nabi eta mah manfaat ruhani ngaran matak bijil we dawuhan Gusti Allah gitu dina Al-Qur'an kumaha nu tentang Nabi teh wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun Muhammad Nabi moal nyiksa Muhammad jeung Allah kami moal nyiksa ka jelema lamun maneh lamun anjeun aya di galangan maranehanan itu cuk Imam Yusuf An-Nabhani mah ya lamun jelema dina hatena aya Nabi Muhammad teureun rahmati Allah gitu dijaga ku Allah teureun kaberkahan ti Gusti lamun dina hatena aya Kangjeng Nabi Muhammad hartina cinta ka Kangjeng Nabi ngagungkeun ka Kangjeng bahkan diterangkeun ku para ulama lamun di hiji lemur diagungkeun Kangjeng Nabi disebut jenengan Kangjeng Nabi maka lemur eta bakal barokah lemur eta bakal aman gitu kitu cek ulama eta teh kaberkahan kamanfaatan nu teu katempo ku panon teu kadengi ku eta mah bangsa hakikat atawa bangsa ruhani nya sabalikna Kang Haji Haji di mana hiji jelema edan maka kabeh kabagean dorakana hartina kabagean akibat tina doraka hiji imah ya di imah eta aya nu tara salat lalajo da moal jarejeg hirup teh lamun di imah eta aya nu tara sok saksian urang mineng ngontrol imah anu di imah eta aya jelema nu tara aya masalah rudet aya gitu sawareh salat mun erek tong salat kabeh bener tong salat kabeh ngarah istidraj sakalian
Ya di mana maju usahana, di mana tentrem hirupna, di mana genah loba duitna, ngaranna disungkut. Lamun aya sawareh nu salat, sawareh nu teu salat eta mencilaka. Gitu tah matak di mana hayang bener hirup, hayang ngeunah hirup, engke lamun pae hayang pinangih jeung kabagjaan, hirup teh sing manfaat. Sakitu hirup teh sing pek pikiran we, balik ti dieu pikiran nya, memeh sare pikiran kumaha manfaat sok pikiran eta teh ilmu teh sakitu panjang pikiran. Sakur-sakur perkara nu manfaat pasti dihargaan, sakur-sakur jelema nu manfaat pasti dimulyakeun, sakur-sakur anu manfaat pasti berkaitan jeung akhirat. Tak kidunya mudah-mudahan hirup urang sarerea nu aya di dieu, nu teu hadir di dieu, tatangga urang, dulur urang, ahli lemur urang, sararea ku Allah sing dipaparinan kasadaran oge sing dipaparinan kamanfaatan kidunya. Mudah-mudahannya urang sadayana sing calager sarehat berkah hirupnya, bagi jahe hirup nu boga hutang sing kabayar gancang-gancang gini, nu boga masalah khususna nu ngomonginya keur boga masalah itu nu ngomong deh itu nu boga masalah sing enggal beresnya dibereskeun ku Gusti Allah. Nu teu soleh sing disolehkeun oge, nu angkat ka Mekah, nu angkat nu bade angkat umrah sing leres umrah ibadah niatna sae, di dituna sae salamet, aya dina kawilujengan kasehatan oge mulih deui ka tanah air aya dina kasehatannya sarerea tamanya. Mudah-mudahan Allah ngaijabah kana doa-doa urang sadayana. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika innaka masnita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma fassalli wa sallim barik wa syarif majid wa 'azim ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala azwajihi dhurriyyatihi wa auladihi wassahabati ajmain, alaina ma'ahum ajmain, ala walidina masyayikhina muallimina dzawil huquq ajmain, wa ala jami' man hadara fi majlisina hadza ya Allah, khususan abdika saat mereka Mekah itu aranet Ruli jeung sa pemajikannya Ibu Mona Lisa. Salatan wa usulihima wa ahli baitihima menintasaba ilaihima, salatan wa salaman wa barakatan tunjina wa iyyahum biha min jamil ahwali wal afat, taqdirana wa lahum biha jami'al hajat, tutahhiruna wa iyyahum biha min jami'is sayyiat, tarfa'una wa iyyahum bi innaka 'ala darajat, tuballaghana ya bi'aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Nastaudi'ukumullah dinakuma wa amanatakuma wa khawatim amalikuma fi hifdzillah fi hirzillah fi kanafillah. Zawwadakumullahu taqwa fa inna khairaz zadi taqwa. Zawwadakumullahu taqwa fa inna khairaz zadi taqwa. Zawwadakumullahu taqwa fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li hampura kasadayana, hapunten sagala rupina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.